Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang lajeng kendikan hanca awasan kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iku pasal sawiji fi dzikri syai'in hale tetep ing dalam martelakan nutur perkara sawiji minal a'yani saking pira-pira dat al mutanajjisati kang narima kanajisan wa malan barang yathuru kang dadi suci yasima minha saking ayan bid dibagi kalawan sabab disamak wa malan barang layat huru kang ora suci yasima wa juludul maitah lan utawi pira-pira kulit bangke puluha tegese sakabeh julud iku tathuru bisa suci ya julud bid dibagi kalawan sabab disamak. Ieu pasal rek ngabahas tentang pirang-pirang dat nu kanajisan jeung barang-barang anu bisa suci kusab disamak jeung anu teu bisa suci disamak. Wa juludul maitah kulit bangke hewan anu teu dipencit misalna teh nya jadi bangke kulitna kulluha tathuru bid dibagi kulitna sadayana bisa suci disamak. Sawaun iku papada pidalika ing dalam mengkono-kono julud maitatu makulil lahmi utawi bangke kang den pangan dagingnya sarua wae arek bangke anu sok didahar dagingna seperti sapi, doma, teu kapencit jadi bangke sok didahar dagingna disamak jadi suci. Wa ghairuhu lan liyane makulil lahmi. Wa kaifiyatud dabgi lan utawi pertingkah nyamak iku ayan ji'a yen tamocot ya si wong pudulal jildi ing paleuwih kulit mimma saking barang yu'afin hukang ngabacinakeun yasima ing jildu min damin saking darah wa nawilan saumpamane dam bisain kalawan perkara suci horipin kang kesed kaamsin kaya papagan salam walau kana sanajan ono ya horip iku al horipu kang kesed iku najsan walau kana lan sanajan ono apa al horipu kang kesed iku najsan najis kadar ki hamamin kaya tai japati kapa mangka cukup ya darki piddabgi ing dalam nyamak. Pertingkah carana nyamak kulit ngebersihan bangke kulit bangke ya kudu dibuang ya pudulul jildi paleuwih nu aya dina kulit nu matak ngajadikeun bau kana kulit diantarana getihna atawa daging-daging anu kabawa kana kulit dibuang bisain ku perkara anu kesed kaamsin saperti kulitna salam kulit tangkal salam atawa bidara nu kesed-kesednya walau kana haripun najsan sanajan nu kesedna pikeun ngabuang eta paleuwih tina kulit teh najis meunang wae kadar ki hamamin saperti tai japati disama ku tai japati kapa pidabi cukup cenah dina pertingkahnya maka ila jildul kalbi angin kulit aina asu wal hinjir lan celeng wa malan barang tuladukang metu yasima minuma saking kalbilan hinjir au min ahadi matawa saking salah sajene kalbilan hinjir ma hayawanin tohirin sarta hewan kang suci kecuali nu teu meunang disamak teu bisa jadi suci teh bangke tina kalbi jeung hinjir anjing sareng babi jeung anak tina salah satu anjing jeung babi gitu ma hayawanin tohir sarta hewan anu suci bapana anjing inungna doma sabalikna oge gitu boga anak teu sah nya teu bisa suci kulit bangkena disamaknya persilangan antara hewan suci jeung hewan anu najis. Falayaturu mangkara suci ajil dobit dibagi kalawan sabab disamak. Wa adbul maitati lan utawi tulang bangke wa sahruha lan rambut maitah iku najsun najis
itu tulangna bangke jeung buluna najsun najis eta mah nu bisa disamak sate kulitna. Wa kadalan iku kaya mau dibuka. Wa admul maitah wa syarun najsun wa kadalan iku kaya admul maitah al maitatu utawi bangke aidon maning iku najasatun najis. Wa rida biha azailatul hayat bi ghairi dakatin syar'iyatin. Landen karepakan ya biha kalawan maitah azailatu biha kalawan najasah azailatu kang ilang opo al hayatu hirup bi ghairi dakatin kalawan ora mencit syar'iyatin kang bangsa syara. Pala yustasna mangkara din istisnaina din ing dalam mangsane urida biha zailah opo janinul mudakah janin kang geus den pencit ida kharajat tatkala metu janin min bati umi saking watang biang janin maitan hale mayit li anadaka tahu karena satu ne mencite janin iku pi dakati umihi tetap ing dalam mencit biang janin wa kadalan iku kaya janin goiruhu tawiliane janin minal mustasnayatil madghurah saking pira-pira kang den istisna al madghurah kang den tutur fil mabsutot ing dalam kitab kang den babarakeun bahasane. Jadi tulang bangke jeung buluna najsun eta najis. Gitu nya. Wa kada sami cara admul maitah al maitah bangke eta bangke najis. Urida biha dimaksud bangke najis teh nya eta bangke anu hilang hirupna tanpa dipencit ku pencitan sara. Jadi tadi mah teu dipencit paeh sorangan bangkenana teh misalna. Ayeuna mah dipencit ngan lain ku mencit bangsa sara. Jadi nu mencitna lain Islam gitu. Ieu ge masih keneh najisnya. Pala yustasna idain janinul mudakah mangka teu dikecualikeun janin anu dipencit. Idah roja mimbati ummihi di mana kaluar eta si janin tina beuteung inungna maitan hal tingkahna kaluarna teh maot. Ya, janin anu dipencit inungna. Naon sababna lianna dakata pidakati ummihi mencit janin eta geus cukup ku mencit inungna gitu. Wa kada ghairuhu minal mustasnait malghurah fil mabsutotnya kitu deui layan ti janin dina pirang-pirang nu diistisna aya dina kitab anu mabsutot nu panjang nu lebar bahasanana gitu. Illal adami kecuali bangke adami fa inasarahu tahirun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.